Yang buka lawang yo. Kemana kejar ada? Yang buka lawang. Yang buka. Paling salaki ku keron teu kadenge, horeng celina ditutupan. Nanya agak karawakan bae. Pantesan bae lalaki ku bari ka janda. Nu jadi bikang mah usupan santuna kadu jadi salaki. Anek nyer janda. Paribasa doang tama ya. Gerabe kadi itu. Tepuasa dianya. Tepo bukan minta minan tutup puasa gitu bae mah. Ku bisi tau pi omongan. Ari eta remeh dina bibir naon? Urut keur saur ya mama. Atuh ieu mah geus berang eta. Piraku urut keur saur nempere keneh dina bibir. Terus maraban kotok tadi mah. Kalau disamber ku kotok ngerem. Jadi bener rempel remehna ka bibir abi. Tadi alasan remeh tas saur. Kuari remeh tas maraban kotok. Anu bener nu mana? Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mana ah? Nah, anu mana? Geus meuli gelang emas can ja kedeng di lebaran ye. Astagfirullah ya, hutangnya sakitu saibeg beheungna. Ih, kahayang dong jelema cager. Teu make gelang mah isin ke sasalaman jeung baturna. Ari aya nek minta hampura apa pamer harta. Geus kitu bae ah ngaranna ge emak-emak. Mujugunan kali itu make kokorong bete nu nyawara kolotrak we. Hih, pamajikan disaruakeun jeung embe. Ari dia nananan ngalaan daun-dangder aing. Menta mah Menta dia mah geus diala. Batur mah menta maaf sama meh ngala. Los ta ulah ceuk nu boga namun loseun karak diala. mak tibang dangder doang ge. Embe ge moal beukieun. Ari dia ngala daun-dangder jeung naon? Atuh jeung dihakan mak. Atuh berarti dia alabatan embe kacang. Puasa deui lebaran deui hirup urang make kieuan bae. Nek ku mandi yang kira ku nek adu lajar. Maksudna yang aya-aya perubahan gitulah. Kira aku berubah jadi Power Ranger mayang. Hih, garati heunya ngomong jeung salaki nu sesa kelong. Kelong itu begieun ya enggak mah, nya ieu disesakeun keneh. Kelong ge teu beukieun lah. Nya komo ai. Hayo dia kanyahoan ku aing. Kanyahoanan mak. Nek mokel dia nginum cai dina gayung. Mak ulah sok nyin-nyin pipa nyakiteun bae. Dia tah nu nyeun-nyeun pipa nyakiteun. Barukna mah teu pamali tah nginum cai dina gayung. Saha nek nginum mah, abi mah nek mewis pelak cabet ah. Halah gandeng aing mah geus teu percaya tah kana dia. Heuh mata geus minum kali puas. Hirup mangin sakieu ya. Najan teh urang hirup susah, ari tambah urangna bersyukur, we sabar, bahagia bae kayaknya. Nya ai ge bersyukur. Boga salaki bager nya kasep deui. Sinarian aut aing ngalam salaki, teh boga kahayang. Ai mah sapa yang dijatah 10 juta. Mun bae apaehan ya? Hirup na kudu nekat, Ceng. Nekat kumaha mak? Atuh kudu nekat. Nanti capek hirup sangsara bae. Lain ku teu capek mak, tapi dikumakeun horeng, menang kitu geus kieu jalanna. Dange, kitu leuh ya pamikiranna. Batur mah hirupna nanaon ge dilakukeun ku hayang beunghar. Nek ka mana dia lah? Nek manggul pare emak di dapur, nek dijual ku abi. Nan jaga seubeuh hirup meureun dia. Cek mah hirup kudu nekat, nan bae kudu dilakukeun. Atuh kitu ge ulah tama sampai ngajual pare mitoha. Coba leumpang nu gasik eta terleng be. Ieu mah tek be. Kalabatan teh kayak lajuna. Ih, ampun dulu hantum kalau pae sekalian. Ari ana naonan eta. Jam yo, angel-angel tin ka buduk magrib. Yang itu kuat di korong kok kerlekan ku hayang ngopi. Anteknya boga salaki kalabatan budak leutik. Najan digegerage, ari teh macan waktuna moal gera magrib a. Alhamdulillah. Hayang memyang geus waktuna buka puasa tah deuleu tah. Hih, ting torek. Geus kawalahan leuleuk kalakuan minantu. Awak ge menikuru ku pamikiran. Ari mah mikiranaan kitu mak. Mikiran dia tah. Beuh, pangaruh minantu idaman mah ya bieu nya. Kumitu hage dipikiran bae lah. Atuh dia nan talok ngaca heueuh. Kunaon kitu mah cileun ongtot di mata abe. Jaleuh. Atuh maksud aing mah ngaca coba. Ngaku-ngaku minantu idaman kitu bae. Gua mun kateleg mah geus diteleg gua aing.